Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Saila Febrianti ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Talaga Warna. Danau Talaga Warna. Dahaman baheula aya karajaan anu ngadeg di Jawa Barat. Kerajaan ieu diparentah ku Prabu anu arif bijaksana. Rakyatna hirup sejahtera. Hanjakalna geus mangtaun-taun nikah Prabu jeung Permaisuri can dibere katurunan. Ahirna sang Prabu mutuskeun ka salah sahiji tempat anu sunyi jang ngadoa memohon ka Nu Maha Kuasa supados masihana keturunan. Henteu lami ti eta doa Prabu dikabulkeun. Permaisuri ngandung teras ngalahirkeun orok awewe anu geulis sang putri ageng janten mojang geulis. Anjeunna dipika cinta pisan sareng dimanja. Henteu lami putri bakal ngancik umur 17 taun. Rakyat kerajaan ngumpulkeun hadiah anu hebat pikeun putri anu dipika cinta. Raja anu wijaksana ngumpulkeun sadaya hadiah ti rakyat sareng gaduh maksad nyebarkeunana deui ka araranjeunna. Araranjeunna ngan ukur nyisihkeun sababaraha permata emas sareng sababaraha permata teras didamelkan lung permata anu endah pikeun putrina. Dina poe ulang taunna, masyarakat kerajaan ngahaja ngariung-ngeriung ningali sang putri. Aranjeunna hoyong ngiringan dina hajatan sareng ninggal kalung anu dipasangkeun permata warna-warni ngahiasan sang putri. Dina dinten eta pisan Prabu masrahkeun kalung. Putri abdi ayeuna anjeun ulang taun. Rakyat anu mika cinta ka anjeun masihan kado kalung ieu. Anggo supados hatena rakyat bagja, saur Prabu bari masihkeun kalung anu dimaksad. Abdi alim nganggo kalung eta, kalungna awon, cerit putri bari lumpat ka kamarna. Permaisuri sareng sadaya anu aya dina eta ngajempolan ningali panolakan putri. Dina sasarengan ti eta kalung warna-warni anu geulis ngadadak megat sapertos kitu nyababkeun permatana pabalatak dina teras. Nempo kaadaan eta Permaisuri lungguh sareng ngamimitian ceurik. Kusabab disaksian ku seueur jalmi, laun-laun sadaya awewe anu aya di dinya careurik. Malah lalaki ngecelakeun cimata. Permaisuri jeung sakabehna aya di dinya can pernah ngira yen putri pangasihna tiasa ngalakukeun anu sapertos kitu. Nalika kasedih pencet dumadakan di tempat anu kalung murag cimata nembongan. Beuki lila cimata beuki badag. Pikeun nyieun istana ti lelep sareng sakabeh karajaan teras ngawangun situ. Situ anu lega tungtungna katinggali warna-warni kusabab ngagambarkeun langit sareng tatangkalan di sakurilingna. Tapi masyarakat di dinya yakin yen warna anu endah di situ eta asalna tina kalung saputri anu aya di dasarna.
Situ eta teras disebat Talaga Warna anu perenahna di Puncak Jawa Barat. Mung sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.